Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna dzalika, karena sa'nya-nyana itu guyub khofayan qadari nu kamari dijelaskeun lataifil ibari asroril ilahiyati ma'arifil laduniyah karomatil kauniyah. Eta anu bieu dicaritakeun teh eta haddun nafsika, bagian nafsu anjeun. Walaisa jeung eueuh eta limaulaka pikeun pangeran anjeun naon sayun hiji perkara ma'ahu wujud bareng jeung Allah. Nu dijelaskeun bieu teh guyub teh eta teh bagian nafsu anjeun, hartina sesuai jeung kahayang nafsu da jadi hebat. Ka Mekah batur mah make kapal jet 8 jam. Ieu mah dur maghrib di Indonesia, salat maghrib di Masjidil Haram. Oh, eta karomatul kauniyah. Pan urang mun boga nu kitu teh atoh lim. Atoh sabab ceuk batur hebat. Da batur mah teu bisaeun. Eta teh khawarikun lil adat. Ta eta guyub kan. Balik deui kana masalah nu kamari. Hikmah ka-32 teh kiai hakikat bahasana maknana, maknal isyarahna ngabejakeun he murid alus keneh maneh naliti kacaca dan amal daripada naliti ngoreksi nyuprih hayang buah amal. Naon buah amal eta mukasafah. Sabab ceuk salikin buah amal teh dua, ceuk salikin ya. Beda jeung arifin kan. Tan ari jalma mah hirupna ngitung untung ge kumaha ilmu. Lamun ilmuna nu aya di dirina ngan ukur ilmu kadunyaan ngaran untung teh untung dunia. Lamun datang dunia teh untung kajen agama leungit. Nah, untung nyebutna teh. Untung sabab boga duit. Teu nyaho untung teh eta teh ladang jual mitoha. Teu apa lah penting untung. Ari ceuk ahli hakikat mah untung malieun eta. Sukses jadi pedagang tuluy beunghar, sukses cek abna dunya. Tapi cek ahli hakikat mah lain. Matak aya nu disebut sukses ku abna dunya. Eta teh lain sukses cek ahli hakikat mah, da beda ilmuna. Urang mah sukses teh aka mun dagang jadi beunghar. Masantren jadi kiai, loba santri babari duit. Sakola lulus
boga pagawean gajina gede, sukses teh gitu. Rumah tangga teu pipisahan, sukses eta, sukses. Jeung satuluyna. Ari cek ali hakikat mah sukses loba-loba teuing hiji we. Diringkeskeun. Saliyanu hiji cek ali hakikat mah lain sukses. Naon? Ari sabalikna sukses naon? Gagal hirup. Sukses cuman satu, sukses membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Eta cek ali hakikat sukses. Ari gagal hiji nu rumah tangga pipisahan can buku gagal. Nya. Da ari rumah tangga bari dayus mah mending keneh pipisahan. Itu akang. Rumah tangga bari dayus, pamajikan doraka urang atoh. Balik mawa duit teh atoh teh nya duitna ladang naon. Dayus eta. Boga pamajikan tentang agama diingung we ku urang dayus. Sanajan teu pipisahan can pugu sukses ngaruksak hirup eta teh rumah tangga. Lain ngomean hirup. Batur mah gara-gara boga pamajikan jadi soleh, nu tara ngaji ge jadi ngaji. Itu ya malain dayus. Mata gagal teh hiji, gagal membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Ngaran taroki ge akang lain wiridan di masjid. Padekul wiridan geus 12 tahun dia teh wiridan di masjid. Tapi wiridna sesuai jeung hadu nafsi tadi. Naon hayang hiber ngapung ngapak sancang wiridan teh. Eta bagian nafsu sanes, bagian nafsu. Gagal wiridan itu teh kan. Hari nu sukses mah usul ke Allah. Tak cek ahli hakikat mah ya buah amal teh dua, hiji mukasapa, kadua usul. Ngan dua. Akan getol amal soleh jadi beunghar, tapi lamun ibadah mahjub mah gagal hirup tika. Naon sebabna? Amal teu di mana amal teu ikhlas mun aya buah amal ulah atoh eta teh istidraj panyungkun ti Allah. Ari ngaran nyungkun kumaha ci? Kop lebok jor mantog. Mata sanggeus hasil maksudna teh wiridna teh jauh ti Allah. Beki mahjub mun mahjub. Mun tukang goplah beki loba goplahna. Lain beki eling. Usaha jadi beunghar teh beki eling, beki jauh ti Allah, beki wani migawe dosa. Eta teh istidraj panyungkun. Panyungkun. Takade wilayah teh aya wilayah lakna, aya wilayah istidraj. Itu aya wilayah aman. Itu eta wilayah kan. Ari anu cicing dina wilayah laknat aya cirina aya. Didawuhkeun ku Abdullah bin Alawil Hadad Al-Hadrami dina kitabna. Kitab Hikam Al-Hadad lain asakandari hikamna ka. Man ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa minal mal'unin. Sahajalman ku Allah dihijab duanana dunia jeung akhirat. Cek baca somprama neangan duit teu becus ibadah ngedul. Eta ciri jalma nu dilaknat ku Allah. Batur mah duit teu boga getol ibadah. Ibadah getol duit hese. Batur mah beuki loba duit beuki getol ibadah. Ieu mah neangan duit teu bisa ibadah mumul. Eta daerah laknat. Jadi sulit urusan dunia, sulit urusan akhirat.
di mana ku Allah diberi kesulitan dua, itu dunia sulit, akhirat ibadah we akhirat kan. Dunia sulit, ibadah sulit. Dunia telancar, ibadah telancar. Rek ngaji tidak telancar, dipegat ku baturan di jalan, diajakan ngusuk tetempi kena pengajian, kabalong lebih teh. Hese wae teh marek nepi ka pengajian teh, hese. Nangan duit hese deui. Eta ciri dilaknat ku Allah kan. Kade perlu orang introspeksi diri. Daerah istidraj. Ari daerah istidraj mana? Man ta'assar alaihi matalibuhul ukhrawiyah wa tayassarat lahu matalibuhul dunyawiyah bahwa minal mustadrajin. Jalma anu disungkun ku Allah ibadah ngedul ngan duit gampang. Ulah atohnya ari aing duha ge tara tinggaluna dagang bubur katubruk motor, dagang es hujan wae. Ari si eta boro-boro duha salat ge tara tapi lancar wae duitna tong kabita istidraj. Panyungkun ti Allah. Panyungkun eta kan. Jadi persekot. Lain PHK eta mah. Urang jadi pegawai pabrik. Masuk aya PHK. Tah 100 juta pasangon. Jadi istidraj pasangon. Kopsia dibere tapi tong datang deui nepi ka kiamah ka dieu. Diusir ku Allah ngan dibere diusir. Matak di mana orang tas ngaji bati jadi gede ulah ngerasa hebat kan. Bisa jadi istidraj. Tuh aing ari getol ngaji mah lancar usaha. Ulah kang ngades. Matak Sayyidina Umar mah balik perang aya nu nyuguhan cai amis. Ceuri. Tetulus di inumna. Cek nu nyuguhan ya Rasul ya Amirul Mukminin. Demi Allah, demi Rasulullah, ya cai teh amis. Cek Sayyidina Umar, mata kuai utahkeun ge amis lain bedah pait. Geuning can nu amis diutahkeun. Batur perang paehna pangperangan, syahid asup ka surga. Ari aing balik perang aya nu jugahan ci amis, sieun bagian perang teh ngan cai amis rugi aing teh moal. Hari orang mati balik lain gitu. Salat subuh kaliwat ini ke pasar gede bati. Aing macacak kaliwat subuh gede bati. Asa hebat ya goblok gitu. Kuduna mah cerik, kuduna mah Gusti, aduh, cari ibadah ngedul, itu masalah panyungkun, itu panyungkun. Gara abdi jadi goblok gara-gara bukan duit. Jadi ya panyungkun mah kang sabab dunia teh moal beuki alus. Beki jauh hati ti Allah. Ibadah beki ngedul. Matak aya jalma keur pakir daek ngaji. Ka kiai geus beunghar mah poho salat poho ngaji ulin we bari udud. Istin sing paham pinter balikan cita urang teh. Tak gitu kan. Eta istidraj. Kade man ta'assarat alaihi matalibuhul ukhrawiyah wa tayassarat lahu matalibuhul dunyawiyah bahwa minal mustadrajin. Dengan dunia gampang ibadah ngedua. Istidraj ulah atoh kade. Tas nyarekan mitoha ari balik gede bati panyungkun. Kade ulah atoh berarti hebat aingnya gitu terus dicarikan jadi buka bati gede aing ledang mendingnya ulah nu pinter mah ceri sabab diusir aing ku Allah panyungkun mah diusir aya deui
Ayeuna mah nu hese urusan dunia tapi ibadah lancar tah eta. Mata rata-rata nu sok getol ngaji teh duitna hese. Sok aya. Sok nu hadir gede wae duit mal di 100 juta ayeuna mah bener. Paling ge 10.000 keur ongkos. Geus kahar tidak ku abdi kiceupna beda. Abdi mah apa kiceupna boga duit jeung teu ka. Teu boga duit. Dari ngaji mah tara mah duit beda jeung kamoalnya kan. Ari ka moal mah duit bawa kabeh belaan nyinyum ka batur mun Quran. Ari ka masjid mah arek ngaji tara mah duit dituna lolobana sing boga ge komo teu boga. Matak babari keneh nyieun bar daripada nyieun masjid. Ya, so. Da keur ulin mah teh nyaah beak 20 juta teh. Tapi rek ngaji mah, rugi aing loba teuing ngaji ke pakir moal beungar-beungar. Sabab gede teuing ongkosna. Ngarasa rugi. Biaya keur nyumponan ka hayang nafsu mah teu diitung. Malah mah geus beak duit bari gering teh isukan mah rek init deui. Hari ngaji mah ke karabi Tuban geus kapok moal ngaji deui ya. Di Tuban. Itu. Tak ngaji nage lain rek balik ka Allah. Itu rek nyangan kahayang nafsu matak memeh ngaji nanyakeun heula. Aing mun ngaji ka ajingan euy kali tihad beunghar moal. Kira-kira mau beunghar mah aing moal cenah ngaji. Begitu. Aya deui Kang manta asyarat alaihi matalibuhud dunyawiyah wa tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah. Ibadah getol ngan rezeki seuseuh. Ta eta bahwa min warasatin nabiyyin. Ca warasatin nabi ulama. Tanda-tanda jalma rek jadi ulama ibadah getol rezeki kurang mimitina. So langka jalma balik pesantren langsung beunghar. Ripuh heula imah reyon pamajikan begang. Balik pesantren. Duit teu boga rek udud ge daun kawung. Ari baheula tanya langsung deui. Ku Daud sok disebutkan ang Japati zaman yang hajatan. Ulah kuas pasantren tanya langsung juga kanang Japati. Atuh ku bilik talupu. Aya nu ngalaman keneh baheula ye di dia. Wah nu apal ayeuna mah geus lain deui atuh Akang. Baheula mah ampun teh. Abdi teh cicing di imah anu baheula teh tanuh hungkul. Candi pantoan, candi kacaan, kitu ge pamere mitoha. Da teu boga duit atuh pan. Kacana ku bilik ditaplokeun, pantona da teu kabeli engsel disaranekeun. Oh. Ari ngamuruk sagala ku sorangan ti mimiti Al-Qur'an. Ngawakopan Quran ku sorangan maca. Ku sorangan tama zaman jang hajatan pangpandeurina ngaji selamun nyiren jam 11 peuting da subuh rek ngaji deui teu balik ka imah abdi teh ngagoler dina pangimaran hudang subuh sorogan deui Quran jeung kitab barudak papangi jeung imah teh jam 8 berangkat kakarang geus jam 8 da ku sorangan ayeuna mah loba mantuan ngawuruk leus ayeuna mah loba anu mantuan santri gede geus geledek ini. Beda baheula mah ku sorangan kabeh. Komo zaman di Lebak mah pir kanang sapi. Luhur balok. Aduh teh jan. Akang mah teh nyaho baheula ayeuna ngeunahna teh. Waduh lega euy alitihad. Ayeuna hese akang baheula. Hari dahar abdi milu ka jahatan.
Kang itu baru tes masa jam 11. Minggu dahar jeung santri ngeriung. Sare di masjid. Isuk jam 8 balik ka imah. Kan untung pemajikan can nyahoan duit. Aduh mun nyaho duit mun geus nyaho duit mah minta tolak dinu juga. Alhamdulillah bener kan. Duit hese ibadah getol akan. Pasti dibaca Ihya ku abdi Kang dina bab 7. Pan Ihya teh diringkeskeun ku jalma pinter mah 40 bab Ihya teh. Ditingali teh waduh aya hadis Rasul. Cek Rasul kieu we ulah bahasa Arabna sok teu kaharti dibaca ge nya ka tanggal-tanggal abdi. Ya. Aya 3 golongan nuku Allah sabada maut urusanana digampangkeun, hisaban gampang, ditempatkeun dina tempat anu mulia di hadapan Allah. Ulah kabeh sawareh lah sebagian tilu golongan teh jalma sangsara ku rezeki ku dunya tapi teu ngahalangan getol ibadah bari ikhlas ta eta hisaban enteng dimuliakeun ku Allah. Pan urang mah jadi ajengan hese duit asa mending pangsiun aing. Bener. Mending jadi bos kredit aing jadi Cikampek. Eureun geus ngajam. Hese duit. Abdi mah rada kuat teh sabab mama mapatahan. Untung boga kolot ngarti teh kitu. Cicing sia dijawi. Itu kaharti dunia akhirat syukur sia. Lamun teu kaharti dunia asa kaharti akhirat. Mun geus teu kaharti dunia akhirat balik sia ka aing. Tong ngajedog di lemur batur kitu. Bening sia teu balik da kahartikeun ya akhirat teu boga duit oge. Bener. Baheula abdi mun ngaji mobil sok mogok kasohor. Mobil ajengan mah sok mogok. Ayeuna mah kasohor tara mogok bener. Sok aya bejana mobil alitihan abdi, mobil abdi mobil sejen mah aya mogok kan. Eueuh bejana mogok. Nya mobil 500 juta mogok kan. Bari lain hiji 3 bogana ge 500 juta. Lain ladir Kang ngabejakeun ieu mah. Jadi ya Kang umat Rasul di antara umat Rasul jeung para ulama aya nu hese rezeki tapi ibadah getol bari ikhlas. Eta nu rek digampangkeun hisaban, dimuliakeun tempat di hadapan Allah. Amin Kang. Ulah putus asanya ajengan teu pati maju usaha itu. Eta pangrawan Mahmud. Ah gitu. Geus tulikeun Kang. Aya anu hese urusan dunia gampang urusan akhirat keun bae Kang min warasati nabiyyin. Eta tanda-tanda kaulamaan jalma nu boga khosyah sieun ku Allah. Modalna akang sieun ku tasok diuji heula. Nu matak hese rezeki teh akang teu kabeh nu dilaknat. Susah rezeki hiji di daerah laknat. Kedua ahli ibadah nu can tahakkuk nama komus di nama kom sobar. Hese rezeki ahli ibadah anu can bisa sobar dina ibadah. Sok salat, sok tahajud sok. Hayang giru-giru anggeus atauna hayang lila anggeus. Oh, ari tarawih hayang guru anggeus pan teu payu nu laun mah. Masjid ge nya. Geus kaciri lamun hege eta masjid imam nasok laun tarawih teu payu imamna nu gancang nu payu. Sok kakak hese rezeki ta nu can tahakkuk nama kom sobar ahli ibadah hese rezeki di bejaan ieu teh aya deui nu hese rezeki salikin hese rezeki kan. Jalma anu tadina ibadah dina mahjub dina abidin aya nu naik kana jadi salikin hese rezeki. Ngan lamun geus susul taluk rezeki asal hayang Allah ngadatangkeun.
tegas usul hese rezeki tilu daerah laknat, daerah can nepi ka makom sobar ahli ibadah, keur suluk ahli ibadah. Hese rezeki eta dibejaan bisi ruas akang aing gara-gara ngaji kalitihan jadi hese rezeki. Eta tapi itu pasti akang eta mah biasana teu pasti. Teu pasti eta adat. Anu gampang rezeki istidroj disungkun. Aya nu gampang rezeki tapi panyungkun. Cirina ngedul ibadah. Jadi si rezeki teh jadi hijab kana ibadah. Wiridan ngedul, zikir ngedul, ngalamun we diudud. Istidroj. Gitu agak. Kedua, ahli ibadah nu geus tahakukna makom sobar nu hatena geus tiis. Mun salat tarang ngarep eureun. Lamun ngaji tarang ngarep eureun. Masuk ngarep eureun urang ngaji. Teu angus wae ajengan teh geus eta can tahakuk makom sobar eta makom jalma anu harare rezeki itu. Pindah akang tidinya. Ngaji tong ngarep eureun. Ibadah ulah ngarep geus. Panggil dulu angus itu salat teh. Atuh maca Fatihah bener ge digancangkeun, Pak. Dah yang geus angus. Ulah jalani we sayana. Nu bener maca Fatihah nu kumaha. Mun ibadah tong mikiran angus. Lamun geus tahakuk dina makom sobar, cekolot makom sobar, makom subur. Bener. Nu ahli ibadah nu geus makom sobar subur akang. Matak dinadomkeun baheula ieu keur. Baheula mah ajengan teh sok mere nadom datang teh. Tatang santri anyar bere nadom. Baca. As-sabru miftahuma yurja'ilun fa'ilun wa kullu khairin bihi yakunun fa'ilun. Ting tahun 80 nalaresa teh. Keur inget matara poho. Ari sobar teh koncina sakur pangharpan rejeng jadi sabab sakur kabagjaan. Nu sobar yang harapan kasulitan baroga nu teu sobar santri ge balik udud bari ngalamun. Matak mau boga ilmu nu rarukun rumah tangga nate lalila nepi ka maot malah kabawa ka akhirat rumah tangga anu salobar nu teu sobar mah pipi sahar itu. As-sabru miftahuma yurja. Ari sobar teh koncina ya koncina alat pamuka naon kabagjaan ya. Wa kullu khairin bihi yakunu. Sakur-sakur jalma nu migawe hiji pagawean asal bareng jeung sobar sukses. Yakunu teh kan. Kiai ngadegkeun pesantren tapi teu sobar murukna, moal santri bisa ngaji moal. Da keheul atuh kana bodoh teh mah. Nepi ka kiai tas dahar teh jeung lauk. Santri sorokan di Ciwitan sarung teh balik sorokan bau nyir. Bari dicarekan sia teh anak saha goblok. Tadi di paraban kadal sia teh ku bapak sia. Atuh nyerieun balik budak teh kan da ajenganna teh sobar. Aku teh sobar nu bodoh ge jadi pinter sabar. Bodohkeun jang bodoh ge loba nu jadi waliullah nu bodoh. Wa katsirun min auliya'il akabiri kanu ummiyina. Loba nu jadi gegedug wali teh lain jalma pinter maca kitab lain. Keun bae maneh bodoh ge. Sing sobar we dina kabodohan. Itu ulah sing betah sing sobar. Dari ngaji bari bodoh mah hese banyak yang balik. Ari betah mah mung diajar bodoh teh da betah dina bodoh. Ulah betah na bodoh mah moal jadi solihin ge ko mau jadi arifin moal. Cek Imam Ali mangkana fi qalbihi khamsatu asya'a lam yasil ila darajati sholih.
Cek Sayyidina Ali, jalma anu boga 5 perkara dina hatena moal nepi ka derajat soleh ge mau jadi arifin mah, jadi ahli musyahadah moal kan. Jadi jalma soleh ge moal. Mana nu 5? Di antara nu 5 anu kahijina teh betah cicing dina bodoh. Al-qanaatu bil jahli, ngalap cukup ku bodoh. Bodoh mung diajar. Wes. Mau lebih ke derajat soleh, mau jadi wasilin jeung arifin. Nah gitu akang, mata lawan maca kitab ieu dawuhan ieu beda hate teh akang. Sabab apal bag-bagan niru. Nah gitu. Jadi sobar teh syarat sukses. Anjeun sekolah kajen bodoh, tapi lamun sobar yang harupan kesulitan dina neangan ilmu, boga ilmu. Ibnu Hajar ge hampir bali pan ngan tulus, bodoh itu tetep pinter. Ayam tak aya budak santri curi cenah pesantren. Cukup dijik balik ke. Daripada gering aing riweuh kudu ngurus du gering. Balik moal cenah. Aya budak. Engko teu betah tapi mujahadah. Tah ieu budak aya nur Allahan dina hatena. Dan Allah nur Allahan mah cicikaan hayang balik, tidak balik yang lupa atau ngan moal boga insyaallah calon sangsara. Geus gampang teu kudu ribet. Sebab ngurus nu 5 gara-gara guru nu bodoh bari teu betah jadi teu kaurus nu 5. Tah cenah balik we, cenah balik bisi gerinjang balik we jig. Keun kumaha bapak maneh da bapak maneh mah nya di imah jig di imah cici. Aing kudu riweuh nanggung jawab batur. Bener kan? Atak didik kakang putra teh. Angan didik teh geus biji ti memeh biji. Barang kawin ge gugus niatna bener kawin teh. Ngahiji jeung pamajikan niat anu bener. Kita tarurun bari budak-budak saleh. Salah niat kawinna, salah dina ngahijina niat. Atuh nya budakna ge guer soleh ka dieu. Teu kudu berkesinambungan ti dieu akan mimitina heula hirup. Urang hirup boga guru mursyid. Coba ngabersihkeun diri tina haram jeung subhat. Ngajina ikhlas boga ilmu manfaat. Cekang Dedi mah cager bager pinter bener tak. Moal bisa cager bager pinter bener teh lamun teu boga teu boga ilmu manfaat. Moal bisa ieu. Bener ge sesebat. Bener teh pada aya ngajaga we, anu ngajaga mah. Teu bener. Ari nu dijaga ku ilmu manfaat mah aya nur Allah kana alus aya hayang kana goreng aya emung ari ilmu manfaat mah kitu. Lamun urang hayang wae kana goreng tapi pinter ngaji, maca kitab pinter eta ciri teman. Geus kitu gampang mah ngaji mah kan. Tereh anggeusnya. Maka semakin dalam mengenal Allah, semakin jero urang ngaji ilmu ma'rifat, semakin ringkas ilmu teh akan teu kudu riweuh. Jadi mikir teh kudu panjang-panjang. Lamun aya nu deukeut keur naon yangan jalan nu jauh. Mun aya nu gampang naon yangan nu susah, bener hirup mah kan. Untuk kieu heula aya ngan duit, geus duit ek meuli sawah, nu sawah rek macul ek dahar macul deui. Rek mana rek ibadah terus ngahejah eta mah jauh belok geus. Ka mana anjeun rek ngan duit keur bekel ibadah ka anu geus tereh ringkas. Ulah dibeuklikeun kana sawah kana ieu heula. Naon anu dibeli mah mobil rek sawah. Anu penting jadi ahli usul ka. Kitu akang. Ulah dipastikeun kudu meuli sawah heula sekian teu kudu. Geus ayeuna mah hasil duit ya ti Allah ya niatna alus. Kari mikir ka mana ceuk Allah ieu duit digunakeunana nu leuwih man lain ka mana aing hayang lain kitu. Ari urang sok ka mana aing hayang atau ka mana leuwih manfaat. Geus kaciri kiceupna beda.
gitu Kang. Esta nu hese nang rezeki getol ibadah zaman rek dimuliakeun di hadapan Allah. Tandana saha? Ulama jeung santrina rek dijadikan ahli Allah. Kaopa ya aya nu gampang dunia akhirat. Aduh iya. Aya nu gampang dunia akhirat. Aya Kak. Manta yasarat lahu matalibuhu dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa minal arifin. Jalma anu ibadah bari usul ka Allah, urusan dunia gampang, urusan akhirat gampang. Ibadah geto, rezeki gampang. Naon sawan taluk dunyana. Cek aya dawuh Nabi, sajal manusieun ku Allah kabeh makhluk sarieun ku eta jalma. Mun urang butuh duit ti batur gogoakan da sieun ku hartina taluk atuh akan. Taluk dunia teh asal dikertekeun datang sorangan. Teu kudu hese, saceduh metu saucap nyata. Hujan cekah teh hujan. Geus kumaha. Nu dikertegeun hadir, nu dipikahayang aya. Sayang cuk mas teh tas mutolaah kitab teh rek udud datara udud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres ngeretek assalamualaikum. Oh. Kunaon jan nyeri sampean ka dokter ti cager-cager. Geuning datang ka dieu hayang dijampe cenah jengan sugan we cager ku aja. Itu dari geus kakaliangan ka mana daek mah sok ka Allah balik. Tadina mah ngan dukun we ulah ngan geus teu wacis dukun. Pandurang ge geuningan ari gering kaloyong tenang aya loba duit, geus teu cager make duit kakara ka Allah. Ieu teh ku Allah teu dicagerkeun. Tadina mah pohon ngarane we kana duit. Tenang aing gering loba duit lah. Ada ispugu dokter gitu bisa nyagerkeun, bisa nyian cager dokter teh. Lamun bisa nyian cager maya malai dokter gering. Aya dokter nu teu damang. Oh, ciri itu bisa nyian cager dokter. Aing gering bersih. Mata harta itu bukan segala-galanya. Buktinya mana? Dengan hartamu kamu mampu membayar dokter yang mahal. Mampu membeli obat yang bagus. Tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli sehat dan membeli hidup. Benar kan? Hidup bisa dibeli itu. Itu mah atau tuh benghar ari bisa dibeli mah. Benar kan? Lain segala-galanya dunianya. Obat bisa nyagerkeun. Teu. Mulai ke dokter gering. Dokter usuk boga obat. Benar kan? Di Allah kabeh oge. Nah gitu. Tak balikna ke Allah. Urang lamun gering ka Allah heula atau ke dokter heula ingetna. Lamun lapar sakitu tak kada sangu heula atau ka Allah heula. Oh, sararea kitu eta teh. Nu teh nyaho Allah mah. Eta lapar bari teh nyaho. Oh ingetna kana sangu geus eueuh kakara eling ka Allah. Tapi beung sakitu ge daripada henteu mah. Andaya qoblahu ma'ahu ba eling memeh dek aya anu keur dahar eling aya nu tas dahar Senin salasa kakara eling ya tapi lohong daripada teh eling-eling terus anu qoblahu eta pang pinterna nu ma'ahu eta nu pinter anu ba'dahu teu pati nu henteu eling jalma belegu teu nyaho au geus kitu. Tak tingkat-tingkat jaleman. Tak marifat ya beda-beda. Aya nu marifat jadi sabab loba eling seeutik poho, aya jadi loba poho seeutik eling. Aya anu teu pernah poho, marifat teh aya. Mana marifatna jalma anu keur tajalli ka Allah mah pernah poho. Nah gitu kan. Mata kumaha marifat, kumaha ilmu jalma kan.
Mantayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah wa dunyawiyah fahuwa minal muqarrabin. Arifin teh muqarrabin. Mutajalli kana dat Allah bari ta'akul ka makhluk. Jalma nu tauhidna nepi ka ahadiyatul jam'i wal farqi akan taluk dunyana kabeh ka manehna. Dina kitab Jami'ul Muqni yang terdiaji di dieu mah sabola mun dua mah berang teuing ke tengah jina. Ngan ku abdi di surahna make Jami'ul Muqni ieu hikam teh. Tak beda ngaji abdi hikam jeung batur. Ka eta bedana teh ngan di gebu mah Jami'ul Muqni wung hungkul. Ka ditu ka Tasikmalaya yang Jami'ul Muqni mah. Inu pamari gebu alhamdulillah. Kakara bismillah. Kitab nu teu boga meuli engke abdi pesen ka anu gaduhna. Teu meunang nyieun sorangan nya, nyieun sorangan. Cul adab ka guru teh. Ke urang mah heula. Kan tak kujang haji sih dipesankeun, bisa dibaktikan ku abdi mah. Setelah dibaktikan dijual. Ari geus jangan haji mah kerep teuing cara dibaktikan. Nah gitu kan. Meuli kitabna meh ka gebu. Kakara bismillah can anggeus bismillah gara sapotong kamari teh kan. Udah hilang atuh kabeh kitab aya dina bismillah tuh. Matak ngaji kitab mah bismillah lah hungkul tong diaji kitabna mah kan. Ari geus nyaho mah makna kitab sakabehna. Kamari ge usul. So. Aya nu bismillahi usul kamari ge. Lain ngalap barokah ku nyebut jenengan Allah. Tapi keur bismillahi teh tajalli kana ilahuna Allah. Sabab Allahu dimustaqina ilahun, ari ilahun ahadiyatu jam'i jami'il haqaiqil wujudiyah. Makhluk kabeh taat ka Allah. Jadi keur bismillahi teh kabeh makhluk taat kana penciptaan Allah, taat kana penguasaan Allah. Jadi makhluk kabeh kumaha? Allah. Urang ge kumaha Allah. Tak hadir ge di dia dihadirkeun ku Allah. Kade aing hadir di Al-Ittihad ulah ngar rumasa dihadirkeun ku isu kemis hareup aing dihadirkeun moal. Tah ulah ngaku hadir, lamun ngaku hadir akidah jaigoh. Akidah sasar eta akidah nu bener mah dihadirkeun ku. Jadi teu ngarasa hebat aing hadir da teu dihadirkeun mah teu hadir aing we. Waktu hadir ulah ngarasa hebat aing hadir di Al-Ittihad ulah tapi tajalli kana sifat jamal Allah waktu hadir di Al-Ittihad. Balik mawa ilmu nape. Alhamdulillah. Nah, gitu kan. Calalagur gerata gering hati teh. Geus nyaho Allah. Lamun hayang ulah sakit hati ya Kang di dunia. Pernah aya nu gara-gara pakir nyeri hati. Ya. Anu beunghar aya nyeri hati. Sabab kurang beunghar. Kurang keneh cik panen. Da mulai subuh hari nafsu mah. Nah gitu. Geus balik deui kana tadi nu kaopat mah muqarrabin, golongan muqarrabin mah makhlukna kabeh taat ka Allah. Taat ku Allah ditaatkeun ka eta jalma. Nah sababna muqarrabin mah teu ingeteun kana diri, teu nyaksi kana wujudna diri. Tapi tajalli kana apal jeung sifat zat Allah dina nalika ningali kana wujudna diri. Tuh liurnya Kang. Ya kan. Itu arifin mantak makhlukna ditalupkeun asal dikertekeun aya. Assalamualaikum kunaon Kang? Nyeri suku ngan arek mere duit ka ajengan teu boga duit mawa cau sasikat. Cau emas, paingan mengertek cek Allah anterkeun cau dari rezekina nu sasikat mah rezeki ajengan. Kita hayang ajengan dihayangkeun ku Allah. Ini mawa cau nyeri suku. Da korek cenah mun nyeri suku mah tara mere cau. Mentak ulah ngadagoan mere cau teh ulah ngadagoan nyeri suku. Kakara mereka ajengan ya eta. Bisa apa mah mere cau teh panangkal nyeri suku. Ulah bakal dilaguan nyeri nah Kang. Meh nyeri dikeun heula. Kang ngadagoan nyeri we kakara. Cing ingat dapul mafasid awalamin jalbil masuk ya dasar ngaji usul fikih. Nah gitu kan. Jadi kau bagi opat.
diterangkan cote kusim kuring ngarah nu ngaos ieu paham aing lebah mana cicing tah kitu akang keun mah hese rezeki tigerak urang tapi ulah ninggalkeun ibadah ikhlas sabab jalma nu rek dimuliakeun di hadapan Allah teh ceuk Rasul di antara tilu golongan teh nyaeta jalma nu tukang ibadah tapi rezeki susah gitu akang hebat eta teh rek dimuliakeun ku Allah dicicingkeun lagi na tempat anu sae itu aka da aya di surga ge tidak tempat nu pakir kan nabi ge beunghar teu bisa asup ka dinya kudu pakir we eta mah mata kakasih Allah yang dipakirkeun ke tempat nu pakir kan gitu tak sungsi teuing ku pakir anu hayang beunghar nafsu atau akal nafsu ari akal mah hayang beunghar tu marima wae kana pengaturan Allah da mising hayang ge Allah teh nyieun moal ditu moal kepanggih di tiangan urang mung Allah nyieun rek ka mana nyumput ngartos panggih jeung nu dijieun ku Allah geus we tu marima ngajaga hate nalika urang panggih jeung nu dipikahayang kudu kumaha ulah kapit gitu nalika hate ayeuna panggih jeung anu dipika mung kudu kumaha ngarah teu kapit sabab duanana aya jeung eueuh jadi fitnah makhluk teh keur jalma anu hatena teu yakin mah ka Allah aya nu kapitnah ku aya eueuh nu kapitnah ku Allah Kang ayo ngaji jika cenah teh heula aing kagok keur ngitung duit teh ti isuk nepi ka asar can geus balas resep ngitung duit poho salat poho ngaji leung eta boga duit eta teu boga duit Kang hayu urang ngaji mung aing para rusing teu boga duit salat mung ngaji mung gara-gara teu boga sabah lala eta mah sangsara dunia akhirat naudzubillah min ulah kadinya mal'unun nu dilaknat keur mah pakir ibadah ngedul geus dilaknat ku Allah naudzubillah min dzalika nah kitu akang demikian kan akang teh ari nafsu teh mikahayang taka anu guyub tadi teh sabab naon hebat ma'riful dunia rahasia-rahasia Allah hayang dibuka jadi uyub teh mana ria ujub mudahana hubur yasa hubul jah eta uyub ari guyubna mana guyub teh khofayal qadar hiji lataiful ibar dua tilu asrarul ilahiyah opat ma'ariful dunia lima karomatul kauniyah eta guyub nu salalamar aya dina sajeroeun kauniyah khofayal qadar naon akan sirrul maujudat sirrul maujudat teh akan jeroeun wujud sirrul maujudat mun akang boga duit ladang kalapa tembok jeroeun kalapa sanu mula kalapa bapak ari bapak dihirupkeun ku saha ku Allah mun teu dihirupkeun bisa mala kalapa atuh duit teh ti Allah tah kitu sirrul maujudat nempo ka jeroeun makhluk ku Allah tah hayang dikadinyakeun aing can dikadinyakeun euy eta muka sapa Kang mata cek kemari buah cek tadi buah amal teh cek salikin mah dua ari cek abidin mah hiji asup ke surga eta buah amal ari cek abidin mah da abidin mah pemikiran dunia pemikiran dunia mah rogibin mun ibadah yang jadi dunia teh tarogibin disebutna kanji aing sugana we loba duit arek salat duha sugan we lancar usaha eta mah rogibin lain abidin mah teu boga tujuan dunia akhirat tunggul mata cek abidin mah buah amal teh asup ke surga ari cek salikin mah dua mukasabah jeung tajalli mukasabah mana
ku Allah ditingalikeun kana khafayal qadar. Naon aya dina sajeroen takdir ieu teh urang dibeungharkeun Allah nyieun naon sajeroen beunghar urang. Nah kitu aya nu beunghar manfaat aya nu teu manfaat. Lawa ka atoh dibere beunghar teh bisi da aya jalalul jamal aya jamalul jamal aya jalalul jalal da ada sih. Mun teu ngaji bab makrifat mah keder. Lawa ka atoh jalma anu boga paningali hate anu aya nur Allahan ka sajeroen makhluk datang untung jero untung aya naon ke aing mawa ka atoh bisi gara-gara untung teh aing teh cilaka aya dagang untung pamajikan kabur untung jadi buntung bener sok aya nu kitu kan naon sawabna dagangna koret ke pamajikan beunghar da di dahar taran ngan getol ngan pamajikan kabur nyeri deui wae jadi jeroen untung teh buntung pamajikan kabur itu teh alus beunghar teh tak kitu kan mata ningali kana sirrul maujudat tafakur naon di lataiful ibar lemes-lemesna pirang-pirang ibarat naon ilmul isyarah maknal ibarah kan ieu bahasa Kiai Musonib he murid alus keneh ngoreksi kacacadan amal daripada ngarep-ngarep buah amal sebab naon jadi bahasana kieu bahasa tina bahasa dugia teh kan aya manal isyarahna hei maneh ulah jadi jalma nu pinter nuntut hak teu inget kana kewajiban sebab jalma pinter nuntut hak teu inget kana kewajiban jalma tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri tidak kenal Allah geus kitu mata kriweuhna dunya mah ku sabab silih tuntut hak ceuk pamajikan da geus 6 bulan Kang cik atuh meuli-meuli baju ti luhur nepi ka hanapan keur ngaji ceuk ajengan kitu paling saeutik 6 bulan sekali makean pamajikan mikiran hak manehna ti salaki tapi hak salaki teu dipikiran ku manehna kamari panggieun kopi ieu teh kagok syukur da nyeri ieu teh katinggang batu da tas manggulan batu jiga ku sorangan nya kopi teh ka bawah teu ingat tidak tahu diri nuntut hak teu inget kana kawa engke mah guru jeung murid silih tuntut hak lamun geus teu makrifat matak di mana dunia ieu geus kosong tina makrifat aka anu aya dina hatena jelema kiamah dunia intisarul fasadi fil ardi bisa babi jahlin nasi min ilmin nafi kumelarna karuksakan di ieu bumi di daratan di lautan terjadi ruksak kapal-kapal tikerlep nu di luhur murag untuk murag ge pae sarua ujung-ujungna mah timbul bencana di bumi teh gara-gara nu caricing di imah geus teu nyaraho Allah nu caricing di bumi teh akan cok aya keneh nu salat ngan salat teu nyaho Allah kiamah dunia mah kan jadi ruhna dunia teh makrifatna jalma nu cicing di ieu dunya rade singet eta asbabul maknawiyah disebutna ieu mah nempona kana dohir we banjir sotek ilegal oge ari jalma ku Allah teu dihirupkeun moal hirup teu dihayangkeun moal hayang ciri rek diruksak ieu dunya kunaon nu caricing di dunya geus teu nyaraho Allah eta cuk ulama kiamah dunia mah sabab opa ulama geus teu aramal kana ilmu pamimpin geus teu aradil itu akan nu pakir geus teu sabar dina kepakiran marali nu beunghar dipake ngalajur nafsu hartana geus kiamah dunia mah sakitu wa hadhil arba'atu as-sababu fi fasadil alam ieu nu opat jadi sabab ruksakna ieu alam dunia kiamah tak tingali gambaran jalema kiamah mah geus gampang
apaleun ulama. Aya deui tanda kiamat aya salian ti eta naon? Datang seuneu ti wetan ngeret jalma ka beulah kulon. Akang mah hayu we ngadaguan seuneu. Lain seuneu eta bahasa kinayah Kang. Lamun jalma ieu Kang hatena geus caronong ka kulon Kang. Jadi budaya jelema teh geus make budaya barat. Budaya Islami ditinggalkeun. Ulama geus teu dipake contoh, jalma Yahudi, Nasrani, kafirin dijadikeun contoh, akang kiamah geus deukeut. Tah gitu. Ngan bahasana gitu, bahasana engke aya seuneu ngeret jalma supaya baralik ka kulon. Budaya sorenya. Langka anu nuturkeun ajengan. Aing ek meuli baju tapi kumaha ajengan euy nempo ieu ajengan bajuna. Pamana nempo urang barat kieu wah gaya euy teu turutan. Mabur ti ulama. Di mana jalma-jalma geus mabur ti ulama, hartina mabur teh geus teu nuturkeun ajaran ulama anu tibituna ti Rasulullah sallallahu alaihi geus teu dijadikeun contoh. Ulama mabur teh kan geus teu nyontoh ka ulah dina kahirupan. Tempo ulama mun boga duit kumaha euy. Mun nuturkeun ulama koret. Eta mah ulama bohong nu koret mah kan. Ari Rasul ngajarkeun koret henteu. Mun aya kula malin koret eta teh gagal. Gagal membebaskan hati dari perbudakan hawa. Gagal teu tulus jadi ulama. Tinggal inu akhlakna nyontok ka Rasul ulama. Mun geus ditaringalkeun awas, 3 datang baliat ya Allah. Hiji dibantai kaum kufar kaum muslimin ku musuhna. Mun Islam geus teu bener ngajalankeun Islamna dibantai ku kaum kufar umat Islam teh kan. Kadua barakah kasab dicabut, usaha sakumaha wae ge eueuh barokah. Cangkorang bongkang. Terjadi kemaslahatan, ladang usaha terjadi kemaslahatan. Beuki loba duit kalah beuki loba pasea jeung pamajikan. Pengen beuki damai. Dicabut barakah kasab. Anu terakhir anu pangpaurna mah maot teu marawa iman is eta ninggalkeun ulama teh akad. Leuheung aya keneh derek ngaji sugan we ngajina terek nyontoh ka ulama. Ulah dina ududna hungkul su ajengan di samsu aing rek nurutan. Lain gitu. Dipilihan akur jeung kahayang. Ulah. Nu amal alusna we diturutan. Fayal qadar lataiful ibar. Nah gitu. Asrarul ilahiyah naon hikmatul maujudat. Hikmah ieu hikmah kejadian beunghar mana tak ieu di zaman di mana jalma hatena geus dibuka kana hikmatul maujudat muka sapa eta karna eta sila muka sapa teh ningali kana khufayal qadar lataiful ibar asrarul ilahiyah tuluy kaopata ma'ariful ladunia boga ilmu nu lain ladang diajar tapi langsung diurukan ku Allah laduni itu kan ilmu laduni teh naon ilmu ma'rifat akang ningali makhluk tuluy tapakur meunang laduni jadi ma'rifat tah kitu matak ma'riful ladunia kalimat karomatul kauniyah khawarikun lil ada keistimewaan khawarikul ada gitu. Tapi kade di mana datang khawarikul adat tong ka fitnah. Bisa jadi fitnah. Kiai bisa niup cager. Gara-gara bisa niup cager ngarasa hebat dirina ka fitnah eta. Urang ge niup bisa ditiupkeun. Peda bisa niup teh kuat. Oh dibisakeun. Da teu dihirupkeun mah nya anu maot tuap tiup. Ya teh aing teh hirup teh ku Allah rasa dihirupkeun. Jadi mun cager teh lin ku aing hakikat mah ku Allah, ieu diaku ku urang ka fitnah ngaranna.
Tak ulah neangan karomah kan. Teangan mah istiqomah. Cek alaripilah kun tolibal istiqomati wala takun tolibal karomati. Anjeun kudu jadi jalma nu neangan istiqomah, ulah jadi jalma nu neangan karomah. Puas. Ulah neangan keistimewaan, aing wirid can bisa niup cagernya. Geus 12 tahun ya latib teh itu. Teu beunghar-beunghar. Ulah. Jadi akan wirid supaya wusul dina wusul aya sampurna ngaran istiqomah teh sampurna yakin sampurna makom eta istiqomah sampurna kekuatan sir dina tajalli kana nurdat Allah taala nepi ka makom muqarrabin ahadiyatul jam'i wal farqi ta eta istiqomah. Dibandingkan jalma anu istiqomah hatena bisa wusul dina makom parku jeung jam'u dibandingkan jeung jalma anu dohir warikul adat hebat keneh jalma eta anu teu bisa niup cager. Tak aya keterangan al istiqomatu khairun min alfi karomah. Saremu warikul adat istiqomah hiji alus keneh nu hiji istiqomah daripada 1000 karomah. Tak ningali jalma ulah ningali warikul adatna. Sa guru hiber ngapung ngapak sancang wali sugan lain ciri wali itu bokom mau jadi ciri luhur jeung handapna wali ciri wali ge lain hiber ngapung ngapak sancang ciri wali mah zikir nu teu pegat-pegat ciri wali selalu dina makom muka sapa jeung moayana eta ciri wali mah kan lain hiber niup cager eta ahli sihir bisa nyageurkeun ulah paya bisa nyageurkeun. Lamun jalma ngadoa, doana malapadna bener tapi hatena teu usul. Pas aya warikul adat eta teh khodamna jin eta maka moal barokah ke geus cager geura sukuna dijampe datang penyakit kana hate ngedul salat. Jadi lobang kali lobang lamun ilmu jin mah. Beres ieu datang penyakit goreng deui sejen. Beda jeung ahli-ahli usul ka Allah taala kan. Kadanya ulah neangan karomah tapi neangan istiqomah. Cek badul hukamama antakuna bihaqi maulaka khairun min antakuna bihaqi nafsika. Anjeun lumampah di dunia sesuai jeung nu dikarepkeun ku Allah eta leuwih alus daripada sesuai jeung nu dikahayang ku nafsu anjeun. Mun dagang hayang beunghar ari beunghar sesuai jeung nafsu tah eta henteu alus. Matak salah niat, nu dagang hayang beunghar salah niat. Neangan rezeki hayang beunghar salah niat. Matak bahasa Abah mah santri mah mun usaha yang beunghar sok dipakirkeun ku Allah mun karunyangan mah Allah. Naon sababna? Cak abdi mah langsung santri nu hayang beunghar moal doakeun beunghar ku aing. Geus kitu kan. Oh, lamun beunghar hayang beunghar insyaallah geus beunghar koret. Zaman berarti lamun ngadoakeun akang arek koret mah abdi ngadoakeun sina doraka akangnya tuh. Matak moal. Moal aing ngadoakeun beunghar ka jalma nu hayang beunghar. Ngan lamun teu hayangeun tah eta boga-boga sing baleunghar. Bade usaha teh hayang beunghar. Beda euy ti alitihad mah. Batur baca sia aya ngara beunghar. Geuning osok ngaduakeun beunghar. Beunghar teh ku harta nu baro lain paya beunghar. Tekankan dina hate moga-moga santri sing baleunghar ku harta nu barokah. Tah eta moal ngadoakeun teh santri beunghar ku harta nu mal'unah nu dilaknat Allah. Tah kitu akang geus ruwasi akang ajengan teu ngadoakeun beunghar ka aing. Aing asare moal ngaji deui isuk cenah kemis. Kajebak akang teh kaciri da beungetan hayang beunghar. Geus pias. Ajengan teu ngadoakeun beunghar ka aing. Dakeun ngan beungharna eta 5 malah lain beunghar duit wae akang mah ajengan ngadoakeun beunghar inget kalau duit aing loba duit ieu sok ngaji kali tian lain beunghar ku iman anu sok beunghar ku ilmu man beunghar ku amal sok beunghar ku rezeki mahmud
beunghar kunani kalima kuturunan anu jarari kakasih Allah. 5 doana dihijikeun jeung doa karepat nusuk didoakeun nusuk dibacakeun ku Rasulullah. Allahumma bi rahmatika ya giyasal mustaghifina agisni bi imanin sahihin wa ilmin nafi'in wa amalin wa malin mahmudatin wa nasabi qurrati ainin. Ta eta kudu beunghar kudu 5 masar ya oke. Amin. Termasuk abdi anu didoakeun anu didoakeun da Allah ge pinter teu belgu kakak sing ngadoakeun batur ge dibere urang ge aing ngadoakeun batur ke sorangan tara dibere ku Allah ge mentak apaleun ge doana sok dibaca kudu ngadoakeun mentak tah kitu kakak eta doa beunghar bejaan batur teu ngajieun kakak. Carana kumaha? Perhatikan diri bisi boga amal dohir batin nu teu sesuai jeung nu dikarepkeun ku nu lima dibikeun. Taholukna eta aka? Apal taholuk? Da kudu aya taholuk wirid teh kang jeung wirid ya Rahman inget teh kana khususia. Kudu apal hiji kudu apal maknana wirid teh aka. 2 apal asrorna, 3 apal istimalna, 4 apal khususiatna, 5 apal takholukna. Pinten jegru teh ya latif. Naon mana ya latif teh nyaho. Menang berkah hungkul tina ngucapkeun. Matak bener Kak, ngaji mun sakali moal cukupnya. Oh, kudu remen ngajina Kang, elmuna loba keneh can diaji. Wirid hijib robi hijib nas lo teu kudu hiji bismillah we diamalkeun. Raden Didi rencangan mama ngaos di Seholi Madura cek mama bahasan jig Didi maneh balik da rek kawin da mah maneh rek kawin sok balik kan mungkin bismillah ge kumaneh diamalkeun bari dao kiamah jadi waliullah tah gitu kudu sok kitab ya bismillah diamalkeun jadi waliullah tuh adanya kudu apal aka ulah jauh-jauh wirid mah Allah eta we daripada maca poho deui mah urang Rabbi inni maglubun pantasir aduh aing poho deui teh Allah buku geus we sebut nu gampang Allah ngan kudu apal maknana. Lapad Allahu di mustaq tina naon jadi kudu nyaho mustaq min huna ilahun. Ari ilahun teh naon maknana? Ahadiyatu jami'il haqaiqil wujudiyah. Eta mah bahasa santri geus bahasa sederhana nama kabeh makhluk taat karena penciptaan Allah. Cek Allah jadi jalma, cek Allah hirup, jadi makhluk kumaha? Tak ingat makhluk kumaha Allah, Allah. Aing ge ieu keur taat ka Allah, cek Allah diuk sia diuk, cek Allah ngomong sia ngomong. Mun urang hayang ngomong cek Allah teu bisa mah loba nu teu bisa ngomong. Tukang ngobrol eureun ngobrolna sabab naon? Setruk teu bisa ngomong. Aku aing teh dibisakeun nu teu sing bisa sia sok lu bari teu capetan. Mana ilmu aing cek Allah udah diaku ku urang salah. Tak gitu kan Allah sebut ngan di mustaqina ilahun asrarna namun cisok al mahmudu fi datihi wa sifatihi wa af'al nah istighosah kudu diterapkeun eta asrarna istimalna naon ya Allah bener kan ya Allah istimalna khususiatna naon ari teu dibejakeun khususiatna mah secara kabita akan dibaca 100 balik memeh jumaahan di poe Jumaah akan 100 tong 1000 mun akang nyebutna bari tajalli kana ilahun tetep di dat Allah kan ku Allah nu gering dicageurkeun
Hari itu boga duit ke dokter hese sebutan ya Allah itu ya. Osok tara ngalamun bari udud. Atuh teh cager-cager sebut ya Allah ngan apal kana makna mustaqbiluna naon tah segata naon akang tingali tak kudu ngaji malah segat teu ngaji ilahun teh ciso mustaqbiluna ilahun khususiatna naon cager akang pesak sok geri sebut Allah cager ke pesak aduh siaka itu udah pangko duit ayang tapi ngalamun wae jeung udud sebut Allah bari tajalli karena ilahun tetap tidak tak itu akak mal gering pesak astagfirullah eta khususiatna akak taholukna naon akak padepkeun hate ka Allah. Jadi tujuan amal teh wusul ka Allah, kuat himmah wusul eta zikir ya Allah kuat himmah wusul. Hayang jadi jalmi Gusti abdi teh nu manah abdi diwusulkeun ka Gusti hartina menta makrifat bil jam'i kan tak kitu pasok kitu mun ya Allah kan hate oh dan can ngajina ke karayona eta kan taholuk eta Ar-Rahman kan Ar-Rahman teh kan eta tesegatna isim fa'il biwajni fa'lanun di makna kasrah mustaqminuna rahmat akan maknana naon rahimu kulli syai rahmanu kulli syai'in mere nikmat anu kasar nu karasa ku jasmani akan eta mana rahmanu mata kabeh makhluk ngasaan nikmat rahmaniyah Allah nah gitu mata nikmat gede disebutna loba nu kabagianana hartina gede teh lain gede da kabeh gede nikmat mau nu leutik ya Allah gede naon atuh ieu ku jasad babadag dicawak aya badag eta nu lemes marohani san bisa newak rohani di dieu tapi newak awak kijayat mah bisa badag kita teh kasar bangsa hiji akan rohani malin bangsa hiji di malakut aya nage bangsa nur lemes eta mah nur mah lemes jiri mah badag itu baca kumaha asrorna rahmanu kulli syai'in itu akan naon khususiatna akan sok datang nur Allah hate dicaangkeun ku matak cek bahasa dengan bahasa urang nama dikir ya Rahman mah sok leungit sifat pohoan tumpak bos mawa jaket turun teu dibawa pohoan nalar ge inget eta nalar apal kagenep 5 leungit dikir ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya leungit sifat pohoan sederhana mah itu kan hate dicaangkeun ku al Rahman matak nu sok pohoan limpeuran nu poek hate dikir ya roh tapi khususiatnya bisa jadi cager mun akang dikir ya Rahman di imah aya nu teu soleh sabab dikir ya Rahman mun akang maca 111 kali unggal poe unggal peuting eta bakal jadi soleh nu teu soleh di imah teh akang nanti bareto ngaji kieu nya Kang aku maka beneran anak kuring ngaji teh da teu niat rek nerangkeun ieu ngan ku Allah diberi inget ka dinya jigana ya teh loba nu ngaji limpeuran mata ku Allah dikadinyakeun tadi nu mah teh kadinya ngaji teh henteu kumaha engkeweng si ditu wing nempo jelema katingal ieu kiceupna mata ari ngaos jauh teh teu betah na panggung jauh aing asa dilalajoan malah sayang balik mungkin udud
Ari ngaos deket kieu pan katingali ka. Nu ngarti jeung nu teu ngarti rarai katingali teu. Nu bingung jeung nu teu bingung kecil katingali. Kapaha. Da tingkah hate masuk dohir dina salira. Nu boga duit mangicupna geremen. Dia tuh boga duit langka ngicup. Molotot cek gitu. Macak tak kadinya ngaji teh imah kuduna. Lah gitu kan. Taholukna naon? Tah ieu teh apal wirid ya Rohim, ya Rahman. Tapi teh apal taholuk. Artina budi pekerti urang keur dikir ya Rahman kudu kumaha. Tah kitu. Welas asih kasasama manusia ka makhluk Allah. Cok akang mah dikir ya Rahman tapi nepon sangsara teh yang mantuan gagal masalah. Sabab eueuh takhaluk gawe budi peker komo nepon mitoha sangsara mah hayang nulungan dikir ya Rahman. Mun aing nepon sangsara teh hayang nulungan ku kamampuhan nu aya dina diri. Matak cek Imam Ali manu tadi 5 teh di antara nu 5 teh tadi betah cicingna bodoh nu moal jadi darajat moal nepi ka derajat soleh. Kaduana naon? Al bukhlu mimma fi nafsihi. Aya tapi teu ditasorupkeun, disumputkeun ku akal. Mito haripu teh yang mantuan, tatang haripu cicing we. Masjid omeaneun cicing teu ditasorupkeun. Fakir miskin bantuan. Loh putih daik mantuan moal nepi ka darajat soleh eta jalma kitu. Boro-boro jadi ahli musyahadah. Dikir ya Rahman teh kudu welas asih ka makhluk kena muning dicepretan ku Kang. Sing karunya ucing pikarunya, hayam pikarunya. Lauk pikarunya, emang ngalauk dikadek akang mah doraka teh. Da ya dapat-dapanan ngalauk teh. Paya-paeh ulah kan. Tapi ada bispayan makan wae dikeretan tenang dikadek ulang aya ada badaban hayam jeung jadi kadek bisa aya aturan dina Islam teh aya bab fikihna ka ngaji ka ajengan ari ngalalau anu husnul adab teh nu kumaha ieu mau dicatagan lauk teh boh kena bawang cokotaan maka sirip batu pak ulah janji tah mereka mortas gitu itu teh karena diportas manehna make adab-adaban Kang segala oge bener al ilmu adab ari ilmu mah adab santun janji ieu mah liwat kahareupeun hitoha ge leuweut lak cangkeng caritana jalma pinter jalma belegu gitu eueuh santun nu boga ilmu mah Kang santun kalau kitu jeung jadi kadekan santun teh bedahkeun pinahkeun ari geus dipaehan teh naon rek diasakan dibabukeun lah cenah da gegerebeg ngan ngalana tong dibabukan tina balong make adab-adaban Kang welas asih kasasama heuh ka jelema we layeuna malah ulah kamikiran ka batur ulah alus kana hayam ka jelema ge goreng komo kana hayam kami toh hage goreng komo ka batur bener kan mata welas asih ka sasama aka karunya dikir ya Rahman engke ku Allah didatangan nur leungit sifat pohoan aka tak kitu apal makna apal asror apal istiqmal apal khususiyah apal tahalluk minimal apal 5 rek wiridan asma Allah teh menjing jadi disebut hungkul mutak aya sirul asma ge Ar-Rahim kumaha kagok hiji nya teu bisa wirid bismillah sok wirid bismillah tara kagok cenah aing bismillah bisa palun budak lain masalah lapatna diamalkeun mah jadi waliullah tuh pan batur tong kudu panjang-panjang di rumah satar panjang mah wiridan jamal dibaca diberi panjang sok aya santri goblokna teh patahan ka ajengan kampung panjang teuing mang aing rek mere panjang katempo sia tara wiridan diberi panjang mah dibaca sia mah
Geus tinggal apaleun batur oge. Sul anda baca santri mah patahan guru. Gitu kan. Adanya Kang. Jadi akan amal soleh sing ikhlas. Ya rohim teh sarua Kang taholuk lama kudu welas asih ka batur. Ngan aya leuwih mah ya rohim mah welas alisih ka batur dituluykeun ku Allah. Dipikar resep ku batur. Geus ya rohim. Mun hayang dipikar resep ku batur zikir ya rohim. Ya rohim, ya rohim. Dicintai orang lain. Tak rupa goreng ge payu kanu geulis. Dikir ya rohim. Ieu mah awak kasep ari payu kanu goreng patut. Eta tara wirid jeung ya rohim eta. Pancok aya Kang, mentah wirid cenah ge mah. Kunaon hayang dipikar resep ku dulungan. Yang dipikar taholukna tetap kudu welas asih ka sasama Kang. Kasasage urang makarunya nya ningali komo fakir miskin. Da saya Abdul Qadir Al-Jalani mau usul teh gara-gara nya ka fakir miskin nyebut. Lain peda salat loba aing sarua wae jeung batur. Lain peda puasa wae aing lain, peda nyeheman aing ka fakir miskin. Teu kaop ningali anu fakir teh nyaah akang. Jalma sakitu pinter. Disebut kiai jumhur. Tapi ka fakir miskin deleka. Atau patut dipertanyakan boga iman enteng tuh. Innamal mu'minuna lamun jalma ngaku iman tapi korek patut dipertanyakan iman. Bohong iman teh kan. Buktina kudu kumaha walas asih ka sesama sifat Allah Rahman Roh. Sabab hatena eling wae ka Allah, deukeut ka Allah, maka kapangaruhan ku Allah. Ngan lain kitu sebenarnya mah Kang anu bener mah bahasana. Tahakkuk bi ausofika yumidduka bi ausofihi. Mun akang jadi ahli tajalli wukuf di hadrat Allah, ya sifat Allah sok dohir di akang ku Allah didohirkeun. Allah hampuraan akang hampuraan. Allah Al-Karim Al-Jawad berehan akang ge berehan. Nu baturan jeung nu koret cok karoret eta teh. Eta lamun aya ngaku iman kuat iman tapi koret patut dipertanyakeun deui. Kiai jumhur santrina ribuan tapi koret ke fakir miskin. Patut dipertanyakan iman bener iman henteu tah. Sedangkan dina Quran innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina. Lamun urang ningali nu sangsara teu ditulungan di malbah mana fa aslihu baina akhwaikum nah kan sobas. Patut dipertanyakan. Tak abdi neangan kitab yo anu hayang meunang keterangan nu koret ka surga eueuh kapikeun. Kalau banyak kitab dibacaan, lah kan, nu koret ke surga kecuali tobat gitu, bejaan batur. Mal asup ka surga sia jalma koret mah kecuali kudu tobat. Ari tobat teh arujuu balik deui kudu jadi berehan. Mun teu kitu mah teu tanggung jawab lain guruna. Geus sakitu Kang tu 12:30 hilap deui wae abdi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.